ya. Mana? Hebat nih mana? Ya duitnya. Orang ge menang siapul. Astagfirullah, anak batur ngurak. Aduh, sia, kumaha tuh? Pul, tah cekelan pul. Si Epul rak-rak ke hanap. Ngabat dia lu apa goblok. Goblok. Motor dia pun. Dikasih aing gitu. Irup ya. Ini kunci lagi nih. Yuk. Semangat. Kopi sama bodas nih, Waktu biar dibodas. Ini dong. Kopi deung masuk deung HP sih, Bang. Ya teh tadi teh Pak Kodel. Pak Kodel kunaon? Tadi Pak Kodel kan nyewa motor. Emang lamun Pak Kodel nyelah motor kunaon gitu mah? Tadi teh Pak di sela-sela aja motor teh. Kela yang tadi lah. Kemana barudak? Itu ngalungit. Wah, kunci motor teh mananya. Bawa ke sini, cuy. Bukan lah. Halo. Kunci motor ku maneh, Lin? Henteu, pan dipopekeun ka Mang Jenal. Coba telepon Mang Jenalna. Oh, tuh, orang telepon Mang Jenalna. Hah? Cuy, HP orangna eueuh. Sugan. Tadi di mana neuna? Pancik kene, dipake nelpon ke mana bieu HP teh? Tungguin aja kadinya. Ayamu HP teh. Eueuh, Nah tadi kumaha we jadina? pan kieu nya. Urang teh di dieu, pake motor. Nangan kunci teh eueuh. Terus nelpon maneh, tapi si kabawa kunci teh. Nah, cek maneh tadi ku HP-keun ka Mang Jenal. Pas kurang ek ditelepon, dicacapan dengan HP teh eueuh. Nah kemana HP teh? Heran.
Nah kemana HP nya heran. Dah, tong ikut campur pertama jelema galelo. Dah, supaya kabatur teh nyebut nu gelo. Teu percayaeun jeung mah ah. Karena naon maneh? Si Iha belenget HP. Aku maha mimitina. Iya. Kurang teh ieu. Arek naik motor. Cacapa kunci eueuh. Telepon ka si Icuy. Tepenyana ku si Icuy. Tek teh cek si Icuy, kunci teh ku Mang Jenal. Pas ek ditelepon, Mang Jenalna HP teh eueuh. Ya, kurang heran. Eta HP ka mana ngaleungitna. Dasar dari kan belum jeung eta.